Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Reiga Romansyah kelas 12 MIPA hiji. Di dieu abdi bade ngalaksanakeun praktek bahasa Sunda anu judulna Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Jante Arkidam panona berem sikisaga, leungeunna seukeut lalancip gobang, niplasan badan palepah gedang, Arkidam, Jante Arkidam. Di panganduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkeb kumendung, Jante raja alam petang. Matek aje panarawang ngan manjing kaliang sosoroting sinar. Jaruji besi pak gade milang kuramona, ngagisik hayang sidik. Jante mencrong mantri polisi, Ki Mantri tindakan Andika lelewa bikang, ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua, sorot matana nganteb seuneunan. Seneuan samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahya. Keluar ti penjara samemeh cuntuk peuting kahiji. Mantri puisi nyungsep di dasar walungan. Kenyawaan sakitu nu tiasa kusim kuring dipikahatur, kurang leuwihna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.